Assalamualaikum soleh-soleha. Tepang deui jeung Bunda Sasna di pangajaran basa Sunda kelas 5. Ayeuna urang bade diajar kasenian. Seni mangrupa hasil seni manusia anu mintonkeun kaendahan sarta mangrupa ekspresi jiwa jeung kabudayaan nu nyiptakeunana. Kasenian mangrupa bagian tina kabudayaan jeung sarana anu digunakeun pikeun ngingkap rasa kaendahan ti jero jiwa manusia. Kaendahanana oge miboga fungsi sejen. Seni merupakan hasil seni manusia yang mempertontonkan keindahan serta merupakan ekspresi jiwa dan kebudayaan yang menciptakannya. Kesenian merupakan bagian dari kebudayaan, juga sarana yang digunakan untuk menampilkan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Keindahannya juga memiliki fungsi-fungsi yang lain. Bangsa urang mangrupakeun bangsa anu beunghar ku kabudayaan jeung kasenian. Kasenian seueur jenisna, aya seni sora, seni tari, seni patung, seni lakon, jeung sejenna. Mangpaat diajar seni nyaeta pikeun ngasah estetika urang. Bangsa kita itu merupakan bangsa yang besar dengan kebudayaan. Bangsa kita merupakan bangsa yang kaya akan kebudayaan dan kesenian. Kesenian banyak jenisnya. Ada seni suara, seni tari, seni memahat, seni lakon atau sandiwara, dan lainnya. Manfaat belajar seni yaitu untuk mengasah estetika kita. Salah satu kesenian di Jawa Barat nyaeta tari jaipong. Filosofi gerakan dina ibing jaipong parantos ngagambarkeun awewe Sunda korban kiwari anu energik, caos, sumanget, sarta henteu pantang nyerah. Dareh deh wantun centil, kesit, sarta lincah, nanging angger sarta kiat sarta sopan. Gerakan dalam tari jaipong mempunyai filosofi yang menggambarkan perempuan Sunda masa kini yang energik, penuh semangat, dan tidak pantang menyerah. Ramah, berani, genit, gesit, dan lincah, tetapi tetap kuat dan santun. Salah sahiji pakakas musik di Jawa Barat nyaeta angklung. Dijieun ti bilah-bilah awi anu disusun sakitu rupi ukituna waktos digeterkeun atawa digoyangkeun ngahasilkeun unggel anu khas. Haturan menangkeun nada anu harmonis, angklung kedah dicoo ku seueur jalmi. Salah satu alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat, yaitu angklung, terbuat dari bilah-bilah bambu yang disusun sedemikian rupa sehingga saat digetarkan atau digoyangkan menghasilkan bunyi yang khas. Untuk mendapatkan nada yang harmonis, angklung harus dimainkan oleh banyak orang. Wayang golek, seni pintonan ti Jawa Barat, mangrupakeun hiji rupi seni pintonan tradisional anu parantos barobah kaayaan haturan ti jati salira jalmi Sunda. Hal mekar dunia hiburan anu kiwari langkung didominasi ku rupi-rupi kasenian modern. Parantos ngabalukarkeun beuki awis na pintonan kasenian wayang golek dipagelarkeun. Salah satu seni tontonan dari daerah Jawa Barat yakni wayang golek. Seni pertunjukan tradisional yang telah menjadi bagian dari jati diri orang Sunda. Perkembangan dunia hiburan yang kini lebih didominasi oleh jenis-jenis kesenian modern telah mengakibatkan semakin langkanya pertunjukan kesenian wayang golek yang dipergelarkan. Pencaksilat, seni olahraga sarta pertanahan diri di Jawa Barat. Sacara gurat badak, pencaksilat Sunda disebut oge aliran Cimande sarta Cikalong anu parantos ngabogaan sajarah paos. Suma wonten tebih dina mimiti mangsa pangjajahan Belanda. Aliran Cimande disalirakeun ku Mbah Hoir kinten-kinten saprak warsi 1760. Secara garis besar, pencaksilat Sunda disebut juga aliran Cimande dan Cikalong yang sudah memiliki sejarah panjang bahkan jauh sebelum masa penjajahan Belanda.
Aliran Cimande didirikan oleh Mbah Hoir diperkirakan sejak tahun 1760. Kakawihan, Seni Sorati, Jawa Barat. Kakawihan barudak Sunda mangrupa mamaos putra-putra anu jumeneng di Balarea Sunda, Jawa Kulon. Kakawihan ieu sok dinyanyikeun sabot putra-putra nuju ameng di jabi bumi sambil ngalakukeun wangun kaulinanna anu luyu kalawan mamaosna. Kakawihan barudak Sunda merupakan nyanyian anak-anak yang hidup di masyarakat Sunda. Kakawihan ini selalu dinyanyikan ketika anak-anak sedang bermain di luar rumah, sambil melakukan bentuk permainannya yang sesuai dengan nyanyiannya. Ayeuna urang ngabandungan carita pondok. Judulna Boneka Abdi. Sekarang kita akan menyimak cerita pendek yang berjudul Boneka Saya. Dina hiji waktu, indung kuring ngajak balanja ka pasar. Bari lempang ngaliwat hiji toko kaulinan, kuring nempoh hiji boneka porselen anu geulis pisan. Ibu sigana terang lamun kuring resep kana boneka eta. Teras ibu nyarios, upami abdi naek ka kelas 5 tahun ieu, kalayan nilai anu sae, teras ibu janji bade ngagaleh eta boneka. Di suatu saat, sewaktu ibu mengajak saya belanja ke pasar, sambil berjalan-jalan melewati salah satu toko mainan, saya melihat sebuah boneka porselen yang sangat cantik. Ibu sepertinya tahu kalau saya menyukai boneka itu. Lalu ibu pun berkata, apabila kenaikan ke kelas 5 tahun ini dengan nilai rapot saya yang bagus, maka ibu janji akan membelikan saya boneka tersebut. Waktu pameran rapor sarta kenaikan kelas, kuring gembira pisan margi mendapat penten anu nyugemakeun. Ibu oge nyimponan janji mangmeulikeun kuring boneka porselin minangka kado kenaikan kelas. Sarta kuring oge rumaos gembira pisan ngabogaan boneka anyar. Boneka eta kuring pasihan jenengan Sarah. Tiba pemberian rapot serta kenaikan kelas, saya sangat senang karena mendapatkan nilai yang memuaskan. Ibu juga menepati janjinya akan membelikan saya boneka porselen sebagai hadiah kenaikan kelas. Saya sangat gembira karena mempunyai boneka baru. Boneka itu saya beri nama Sarah. Nah, ini adalah salah satu lagu boneka. Lirik lagunya sederhana yang menceritakan tentang seorang anak yang mendapat boneka baru dan dia sangat bangga memamerkan bonekanya. Lagunya seperti ini. Abdi teh ayeuna gaduh hiji boneka kekinten saena boneka abdi. Ku abdi dierokan erokna sae pisan cik mangga tingali boneka abdi. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana.